Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kasadayana. Kumaha masih tetap semangat? Semangat ya tentunya. Tepang deui sareng ibu masih ngenaan materi teks drama. Tapi ayeuna ibu bade ngajelaskeun tentang unsur-unsur teks drama. Tapi sampai media aja, hayu urang ngadua ngawitan. Oke, selesai. Hal-hal anu aya dina drama diantarana anu kahiji pertelan pelaku di bagian ieu nyaeta ngaberendelkeun ngaran sareng keterangan nu aya ngeunaan tentang pelaku. Anu kadua nyaeta babak jeung adegan. Dina hiji babak ngalakonkeun kajadian-kajadian dina saruntuyan waktu. Nah, di bagian babak dibagi jadi beberapa adegan. Anu katilu nyaeta candraan dina awal babak. Candraan dina awal babak biasana nerangkeun kaayaan latar, suasana, pelaku, sareng kajadian jeung nu liana. Anu kaopat nyaeta paguneman. Paguneman teh kalimat langsung nu disampaikan ku pelaku nu silih tempas. Anu kalima nyaeta prolog jeung epilog. Prolog nyaeta nu aya dina awalan carita dina drama. Sedangkan epilog nyaeta kacindekan dina drama atawa sok disebut panutup. Oke, selanjutnya nyaeta tentang tata krama mintokeun drama. Kiwari istilah pagelaran teater, leuwih sohor batan istilah pagelaran drama. Nu sidik pagelaran drama atawa teater teh dirojong ku sawatara unsur. Di antarana pamaen, sutradara, produser, penata rias, penata lampu, penata panggung, kostum, jeung seksi-seksi kepanitiaan sejenna. Tapi sakapeng istilah drama teh sok dipaselipkeun jeung istilah teater. Tapi saestu nama dua istilah teh nuduhkeun harti beda. Najan dina enas-enas nama dua nanage nuduhkeun pagelaran atawa pintoan atawa sok disebut pertunjukan. Panggelaran basa matakeun gending karesmen. Aya drama nu disebut gending karesmen lantaran dialog atawa monologna sok dilagukeun. Biasana ditulis dina rupa kasih sindiran, kawih, tembang, pupujian. Mangkoko fungsi nyebut istilah drama suara kana gending karesmen teh. Ia aya langkah-langkah menulis teks drama. Anu kahiji nangtukeun kajadian pikaresepeun. Anu kadua pilih sareng nantukeun temana. Anu katilu pilih judul sareng ngadamel kecap anu muka. Anu kaopat damel kerangka ku ngalebetan konflik. Anu kalima nangtukeun pelaku. Anu kagenep nyusun tangle cerita atawa alur cerita anu ngandung perkenalan karakter sareng konflik jeung resolusi. Anu katujuh nyusun kramanggung sareng pawaca. Ieu aya contoh teks drama anu judulna Hubungan Kabayang sareng Nyi Iteung. Sok dibaca kusadayana nya. Oke, ibu bacakeun. Abah, udang kabayan, maneh boga naon wani-wanian hayang ka anak kuring. Bising 7 turunan oge kuring teu sudi boga minantu kawas maneh. Catet ku maneh. Cek Nyi Iteung. Abah, tega ka Iteung? Abah teu karunya ka Iteung. Bogona Iteung ka Kakang Bayan, lain dititah tina duit Abah. Cek si Abah, alah, kabayan maneh buah-buah maneh melet si Iteung sugan. Melet di mana maneh? Sok sia,
ngaku sia. Terus cek si Ite, astagfirullah abah. Cek si abah, ah geus Iteng hayu urang balik, duduan wae jeung lalaki kawas kieu cuih. Cek si Iteng, Kang Kabayan. Terus kata Kabayan, Iteng. Nah itu caritana anu contoh dina judul ieu. Oke, mun sakitu wae materi ti ibu ngeunaan unsur-unsur teks drama. Bilih aya anu kurang ngertos, sok taroskeun di kolom komentar di handap ieu. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.